sangka di leuweung daya kaca gini kan urut tukang cukur mun tinggalin aing dipika geuleuh aing teh cemeng gini lu eta banget teu buka kitu ampun nya yang ratu sirah dia ini ya hade kieu kaca meureun kebul-kebul deui nah kaca ti leuwih cager lain pot uluh sia anjir setan nah sia ngagebog nah iya biang keladina naon sia goblok geuleuh naon ge waku naon ka aing sesetan aing teh jelema sangsara aing teh hirup koreh-koreh sok aing dipitnah ku sia aing yakin layang jamu sekali busana ku babantok dia goblok kadiekeun sesetan aing dipitnah hancip ngagebugan aing majar aing maling layang jamu sekali busana gara-gara sia aja bener layang jamu sekali busana ku sia bener tuh cek kok bener kadiekeun sia layang jamu sekali busana teu bisa geuleuh naon ngawaku naon babatok jaga aing goblok aing teh beunghar henteu goblok entok kedua eta ge huluan kari-kari sia ayeuna mitnah ka aing naon maksudna maksud dewek heuh dewek teh nyaah ka si lain nyaah nanahaun goblok mah nyaah mitnah setan bina-bina teuing kadiekeun sia lain jamu sekali busana teu bisa saat can beres persoalan ku aing mau dibikin ilah yang jamu sekali musada anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang tur mikah cinta ye kunaon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot cepot mah teh cepot lanceuk aing nu mana sarua aing lanceuk sia panan apa si teh tadi jeung aing bingung besti sia kuis nu boga hutang 2000 ka aing saha aing ayo sarua anjir boga hutang kabeh berarti 4000 aya namanya cewek ari nu nyekel layang jamu sekali musada sahar dia henteu aing ari ieu dewek dewek nah lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu itu goblok sia nu palsu atuh kadiekeun sia goblok kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip gara-gara sia goblok kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang wirang ti bayar wirang sanajan aing adina sia pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot kuman sugan tini rek ngalawan ku sia gitu loh si teh kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa kadiekeun goblok kabina-bina teuing sapake
ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu. Ha, bangsat pegek. Masih awe goblok ah. Ka dia sia bau kelek. Banget kitu sia juga permen karet. Kebebeakan gitu sia kai. Da sia mah kai niat goblok lain ka itu. Nah, mana we nu kasiniran. Abina-bina teuing sia hulu jiga kokol gitu. Lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah. Ye justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing. Lamun aing mikeun ka sia teu nyaah. Nah maka jeung teu nyaah. Ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada sa. Nya dewek si laing. Sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing. Tuluy aing kabur sahareu teh wa. Anyir. Tapi betul juga apa yang dikatakannya. Tapi aing kudu kumaha kewe nama. Lamun si laing hayang beres ieu pagawean aya pasoalan wayahna bantuan heula we dinungan sia. Ke ari sia teh saha? Dewek nya dewek teh sia, aing teh sia, sia teh aing. Kumaha ieu teh? Aing teh sia, sia teh aing. Ari aing nu gelo sia cicing. Ke aing teh sia, sia teh aing. Heuh. Teu ngarti aing. Hayang ngarti, nya hayang bantuan heula juragan anu jig. Di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia, sia teh aing. Heula kudu kumaha? Aya taun bener omongan-omonganana. Mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ye. Jeung belegug deh. Itu mah rada pinter saeutik. Ya kitu we ka aing teh sok bantuan juragan anom. Siae bangga. Tapi maneh mau kabur, moal jeung kabur mah teu tadi aing init beureun. Heueuh. Awas ya kabur didagor ku aing sia. Nyaga aing 13 naon. Sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing. Sok mah kabur aing. Bener, sok. Awas ya ku aing. Mentong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamek. Hei. Saha ngaran teh? Nah, nyawa nanya paning teh cepot. Lanjut si laing. Lieur ah. Teu make lakon ieu aing pusing ah ngeueur. Hayangnya